Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar nuangna di barasehan, duka tarunuh, duka lalapar nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Daun awi, daun gedang alana diperhatikan manawi kerharu dan cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Siap? Ibu-ibuna araya nunyang hunyar calikna aya anu sila nu emok nu teu boga duit nu nyarepeng HP mudah-mudahan sing aya kuotaan. Apunten ibu abdi kunaon dihandap margi panggungna terlalu tinggi jantan asa nyencele abdi teu betah upami teu bisa sareng ibu-ibu. Biar di bawah kita semakin akrab karena di bawah itu lebih indah dan lebih nikmat. Tong dikeprokan aja lain versi gitu. Cek akan tukang salon teh keuing dikanatoakeun sakaposon di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekenya di kursian mangga we kamu acalikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu kompak sekalipun ibu nuju hareudang abdi ge sami daya teh ceramah teh meni asarek ngajuru meni kaluar ke sakti luhur dihandap. Ibu siap ngaos siap? Mual bingung mual mengamutan kapusing mual. Sekalipun ibu sekarang punya kabingung dan kapusing karena jima ulah ningalikeun pusing. Siap? Kita harus pura-pura bahak sanajan apal da ibu-ibu teh di imah nama pasti loba hulang-hulang. Nya nari aja. Balikan deui sok atuh sareng atuh sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Entok dikipasan caman deui junggal dituju. Jadi untuk dikipasan abdi mesin papanasan hujanan ge siap. Bu jadi we poho deui gara-gara si eta. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ibi aduh geuleuh grup eta mah meni tarik bari salah geura meni pede ngajawabna teh samiul alim. Aduh aya nu diacungkeun HP elit ari ngaji sulit. Waqala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal
syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Sama-sama kita membacakan kalimah thayyibah. Ibu sekalipun nuju hareudang ku baca kalimah thayyibah, ku ngaoskeun kalimah la ilaha illallah, moal panasaran bisi ibu ayeuna keur ngiplik terus ece alatan panas jeung hareudang, tapi ibu langsung maot tapi keur ngalik ngabacakeun kalimah la ilaha illallah moal panasaran, insyaallah maot ibu husnul khotimah. Amin. Tong wa ka amin da maot sakaratna ge encan. Ibu barade maot bade, bapak barade sok atuh da bapak makan tenan terus ngarannya acuk bodas gampil tinggal ngurebkeun. Nah, iringi ketupakan terbangan. Yuk sama-sama kita bacakan kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibuna aya sora, bapak-bapana teh kemarana paraeh atawa. Bapak mah tara biasa ningali nu geulis meureunnya. Jadi grogi dan terpesona jika nanti ibu-ibu mah sudah meningkat gagah sora nanti abdi maca salam 3 kali ge ngajarawab gira si bapak mah jika nu kaurang vitamin. Bapak punten atuh tong leuleus kitu. Ye heuceu ari salaki leuleus teh kubaran obatan. Nu gampang we teu kudu dibeuli, salaki leuleus sing mineng dibere sumanget lain susu. Nah ari aja berang-berang jeung hareudang kena susu. Salah kita lain kita ngaji kita ngabingnya ya meureun. Beuceung mau nyuntul tak batur watir. Sok barang bapak mun hirup nyorang. La ilaha illallah. Ayo la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tanpa tepakan ibu sok sadayana sholawatan. Sholatullah salamullah. Sok bapak nu harirup nyora.
semangat ngicep-ngicep melongat aduh dada musibah di dadahan ku aki-aki ngaji abdi mah tara biasa ceramah di rumah ku aki-aki dengan sholawat ibu bakal kenging rahmat. Sekali mau sholawat dipasihan 10 rahmat ku Allah. 10 kali mau sholawat 100 rahmat diberikan ku Allah. 100 kali mau sholawat 1000 rahmat yang Allah berikan kepada kita yang membaca sholawat. Tong amin aja henteu ibu mah macana oge nu ditukang. Insya sok sekali deui tong ditepakan aa aja wungkul salatullah. Wajib sokmat ala yasin bil cubik menyelira salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibi pinter mas hanamina mak sahab mate nami akai asli orang Sunda mun Jawa mah okoy mak abdi gaduh kuat namina okoy orang Jawa dak mama orang Sunda jadi akai mak di alam dunia cicing di Kabupaten Karawang mohon wayahna maknya dasok ngaos orang hirup di alam dunia bari dipasihan nyawa ku Allah masing bisa ngajaga 17 sudah banget 17 sama pinter sih mah akainya akai itu mah 17 Agustus sudah itu tuh menitarik oh kak ibu pada disunaan ku abdi turutan bantuannya lamun ngaji kudu jempe ai jempe naon di dia cicing jempling rehe entong ngobrol lamun ngaji kudu jempe si nyambung awas lu kenyareng nyeri kuntus ya kapan hidup mah aja harus kudu bebas tong ditahan-tahan aya kahayang termasuk ibu rek nyorak ulah ditahan dina tikoro bisi setruk bekas mun keur ngaji kudu ulah bari ngoprek wae komo bari tibra bisi dirawu kelong saatnya hirup osok nyeri hati pernah ibu nyeri hati? Pernah tersakiti hati? Pernah ibu-ibu nu belah ditu tuh hati terluka? Neng pernah jatuh cinta sampai kecewa? Maka tong bobogohan ti ayeuna nanti pacaran setelah nikah akan indah. Bobogohan ayeuna mah bisi nyeri hati ari 5 tahun bobogohan dikawin ku batur. Makanya neng santria grup Ijo Lumut ikatan jomblo-jomblo lucu dan imut. Kakak santri yang ganteng grup Ijo Tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat. Jangan banyak bercinta tapi kita perbanyak membaca sholawat. Bantuan suatu ulah tidinya tigir gara habis si penyon tidinya rek motong aja rek moto tak kumpul sok hirup osok nyeri sok ibu lamun dipi kakeul ku batur tuh eueuh nyeri hati jangan dendam da urang mah rumasal jelema loba dosa komo awewe masuk gede hilap cenah gitu astagfirullahaladzim jadi sama mata ngajawab gede gitu namun teru masa mata kecesok gede hilap sing daek init ngaji ngan dina ngaji aja kahade sing kuat ku goda ku coba sabab awewe init ngaji di jalan sok papamih jeung jurang-jurang kemaksiatan ngajuri jadi kena curi gitu lain awewe ngungkul
bapak ge sarua iman kudu kuat akidah kudu kuat sing kuat ku bogoda jeung cocoba sabab dunia mah halul lil balwa dunia mah tempat ujian tempat cobaan matak aki abah tuh meuni teu ngicep-ngicep melongkeun abdi sing emut kan ini nu aya di imah kitu keur mau sama kedah kiat iman keur lalaki nitip Kang sabab init ngaji sok papangi jeung ranjo kehidupan nah jijikan anak emang dia nu hadir di dia aya rana aya teh warga Pak RT jeung warga lurah sok priyogi diperhatoskeun rana teh sepalurah rana oge keun bae nu penting ngeureuyeuh ngaji ngeureuyeuh ibadah naon jajaran ngeudah juga geus ngajarankeun sasaan cicing mah hayang seuri tong maksakeun aja lan pokona mah lamun ibu-ibu anu ayeuna tertawa lepas eta teh luar biasa cu 40% ketuaan akan menurun jadi lamun ibu hayang awet mora sing daek sesurian rek aya batur rek eueuh batur seuri we kadina ibi-ibi rek ka mana rek ka pasar manya teh disangka nu gelo anyar sakal aja hirup osok nyare komo lamun teka bagi BL nu disalahkeun Bapak RT majar maneh goreng habis. Terima kasih untuk Pak RT. Salawe mah 20 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa ari aja sok ngadahar kejo ari basa lomesna kejo teh naon sangu ari makanan pokok di dieu sangu atawa beasna sangu sanes beas ngan peda eta sangu nu didahar ku ibu asalna tina piring aja umanya nyamutan remeh tina beas osok ibu-ibu dalahar dina piring teu meunang kahade dahar mana kursi dahar mana karpet mana bujur nyenceleng na piring hari sangu dibalakakeun na meja lain si ieu mah beki bedang teh beki koclak kacida kan makanan pokok teh ibu beda-beda ari eta euceun naon eta nu geus sareetna plastik eta snack tos didalahar tos eret tuh itu kaciri kurang dia mah geuning ngajina teh teu hese nu penting daek hadir jika ada daek hadir daek angkat daek init ngan ngajina ulah lila nu penting singkat padat melekat tong poho balik mawa ilmu anu manfaat berkat emang gak mau trek mawa berkat dah selamat di akhirat teh ece ku gaduh ilmu anu manfaat lain ku berkat lain salah wae kaliru ece cicing da abdi mah boga lalakon mal eleh betul aja ya teh naon atuh cai teh nya nipis madu teh pucuk teh lah ieu kopi teh cocok abdi teh ece aya nu juriut sirah teh asli abdi mah biasana riut mah damang nate ku Yakul biasana punten panitia punten sanes nyuhunkeun ngawartosan ngumpul ya mah mohon pancek dokter oge sayangi ususmu minum Yakul setiap aduh yuk tarik kolot bojong kaso ka pasar mawaran caten beki kolot ulah beki ngaco mung salat acan terakhir salatullah ibadah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sakali
Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nu dipihormat pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, kersana Kiai Haji Lukmanul Hakim beserta istri beserta keluarga. Doakeun ku sarerea sing sehat panjang yuswana. Para santri, para santriah dambaan Bu Haji, dambaan indung jeung bapak dan keluarga. Karena ibu gaduh budak di pasantren luar biasa. Subhanul yaum rijalul ghad, putra ibu nuker ngaji di pondok ayeuna nanti satu saat akan menjadi ulama di masa yang akan datang. Tong waka amin ece da ece mah budak nage teu di pasantren ke. Insya matak neng sekalipun di pasantren mengalami kesusahan dan kesulitan. Komo di pasantren masuk geringan. Nu ilahar penyakit di pasantren mah budug. Ulah frustasi dengan budugmu. Dakang Haji Lukmanul Hakim abdi ge bisa kieu ladang budug. Pokona mah hayang jadi ajengan teh kudu masantren heula pasti ngalaman budug heula. Matak neng tong putus asa dari mana-mana ge sarua. Santri mah barudug da ustad nage bunga ustad mana. Di mana hari aja ustad budug. Saya mending hina pisan ka ustad teh. Budug ge baroro kecek. Tak geuning datang yakul. Naon agening tilu da biasa nage 5. So. Di kucingnya. Alhamdulillah yakul datang. Puyeng hilang. Dan ieu angen perih. Asli abdi mace perih angen mah tara cager ku yakul. Biasana ge ku krating deng atawa ku ariswet. Berdirilah pesantren Hidayatul Mubtadiin. Anak-anak santri nu mondok di Hidayatul Mubtadiin, putra putri ibu nu keur ngaji di pesantren Hidayatul Mubtadiin. Mudah-mudahan melahirkan anak yang berkualitas akhlak. Sabab ibu maut anu bakal nganterkeun keselamatan bagja dunia dugikeun ka akhirat hanyalah 3 hal. 1 sedekah jariah, 2 ilmu anu manfaat, 3 doanya putra putri ibu bapak anu saro. Budak ibu mual soleh mual solehah mual apal ilmu agama lamun teu di ka madrasahkeun teu di ka pasantren. Ibu coba lihat ku ibu seueur ayeuna para pemudi dan pemuda anu korban dari pergaulan karena korban didikan agama. Leungeun ditatoan budak suang malewe. Bahasana anjing, di boroman. Aduh, ari modal disolokan. Pagawean mabok, minuman keras, whisky, brandy, mensen, KTA, KTI, topi miring, Jennifer, PLBK, PLBM, pelanying edan di dalahar. Ari nu diutahkeun teh lain sardentis, hulu peda jeung genger. Bila mawa motor kecemen balaga dengan motor ninjanya padahal can lunas eta teh mayarna. Digas teh kalah nyiliran kan bogana setoran angsuran dibawa mengko di rem kiri dit. Jangan bangga dengan dunia anakmu, Bu, tapi didiklah anak dengan pendidikan agama. Sabab anak terdidik tina agama candu mual soleh mual solehah. Kesempatan ke ibu jeung bapak di dia aya tempatna, di dia aya ece lokasina Hidayatul Mubtadiin ngaran pasantrenna. Tong ngarasa rugi ece, tong ngarasa minder seandainya budak ibu di pasantren henteu bisa ayeuna ilmu matematika, tapi insya Allah dengan ilmu agama anak akan mulia akhlakna. Bu, capek henteu ngadidik anak, Cuk. Capek. Tapi ibu nu di pasantren kan yakin moal capek karena aya kiai nu geus tanggal leuweuleur ngadidikna. Tapi lamun seandainya budak ibu teu bisa ayeuna bacaan Al-Qur'an, teu bisa ayeuna rakatan salat, alatan kubodo geus dipapahtaan teu bisa wae, jangan menyalahkan 100% untuk kiai dan guruna, tapi introspeksi diri sabab tanggung jawab anu ngadidik anak bukanlah kiai, bukanlah ajengan, tapi indung jeung bapak. Bu,
Bu araya makana doakeun Pak Kiai Lukmanul Hakim sing sehat panjang yuswana abdi mah masih keneh butuh ku para ulama sabab para ulama teh pewaris para anbiya daripada ku aban serek eta abdi mah butuh keneh ku Kang Haji Lukman dik lamun ayeuna Kang Haji Lukman nganturkeun alam dunia si aban serek ieu moal daekeun jeung moal bisaeun moal sanggupkeun ngagantian sosok Kang Haji Lukman tapi Kang Haji Lukman aja lamun Banser mati heula siap ajengan mah jadi Banser RT aja mati payun Kang Haji Lukman siap ngagantian jadi RT RW mati heula siap Haji Lukman jadi RW makana urang nawar ka Gusti Allah mun bisa mah ya Allah mending keneh RW jeung RT we heula nu maot teh daripada Kang Haji Lukman heula aja makana ya Allah keung ayeuna lembur naon ieu teh lamina hah lamun di Kutajaya geus teu aya kiai jeung teu aya ulah Bapak ingat Ibu emot ditampi ibadah salat ku Allah Subhanahu wa taala diterima ibadah kurang ku Allah lamun dibarengan ku ilmu agama ilmu moal bisa datang kece lamun teu diteangan neangan ilmu ngaranna ngaji saha nu ngawurugna para ulama jeung para kiai ngalangkungan para ulama jeung para kiai para ajengan pewaris nabi nyampaikeun hadis-hadisna nyampaikeun ayat-ayat Al-Qur'an maka lamun ibu cinta ka ulama sama jeung cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika anak ibu pandai membaca Al-Quran ketika anak bapak bisa baca Al-Quran tolong lamun hotnya Al-Quran di panggung disaweran teh ece ulah waka budak tuh kiai nak nu disawer ti heula setuju teu ang meulikeun kiai teh ece sarung BHS nu 1 juta buruh ngawurukan budak ibu jeung bapak ulah diantepkeun nasib kiai teh sarung teh urut tinu maot deui atuh dipake ngaimaman berjamaah subuh teh ngajungjurigan mata kieu lemur abdi mah ayeuna ece di Tasikmalaya loba kiai jujur ece innalillahi ieu jemaah teh kapalan edan ka kiai nyebut juri ka ustad nyebut buduk ge dianggap barokah ku lemur abdi masieun ibu-ibu na aredan abdi balik jadi ka bawah GR si mah eta tah mun ditarik nyebut gelo ari masalah naon abdi mika keheula mun jiga nu dendam si mama pokona mah rasakeun nu nyebut gelo kudu cekelan kudu dicekek aku dicekek ngapain ayeuna urang ngaraos mumpung aya tempatna urang ngaraji mumpung aya nu ngayakeun acarana yuk urang ngahariring bantuan ku sarerea mapai jalan awas kan larkeun suara cok sok 5 menit deui mapai jalan ngajugjug lain kitu mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan atawa ka pangaji sok pangajian jeung pangaosan teh sarua ceuk ngan beda kata tapi akur makna pangajian teh pangaji pangaosan teh pangaos ari pangaji jeung pangaos teh harga berarti ibu nu ini kana pangaosan bapak nu ini kana pengajian itu merupakan orang yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala so mereka keprok kabeh resep tapi ieu geuning nya jeung murid TK mangaji teh panas poe bari harudang keprok pan ieu teh TK taman kadaluarsa punten bapak ari di lembur Bojong ieu di Kutajaya bapak sok aya pangaosan rutinan aya sing tari ka tuh Pak aya nya suara lalaki mah ngageurem siga jin aya bapak asli abi aja mata paling cadunanya ka lalaki dina pangajian sok hese mun kana udud riweuh jika nu khusyuk ngaji teh tungkul aya pacangkat elep rambutan sapiring aja Bu sok sing dari kerja ayah bapak ayah sok ayah bapak di Kutajaya pangaosan
rutinan? Marhabaan, sholawatan, yasinan, tahlilan. Mun aya nu maraot sok tahlil. Ya ulah nu maraot, Pak. Nu tahlil mah nu hariru. Ieu berarti grup aliran sesat. Nu maraot tahlil aya nu hiru arudun. Mainan teh nyorak orang aliran sesat. Ngan abdi wapunten ningali abah menekat semangat ka cida. Bahkan dina tampilan di abah meuni beda. Biasana abah lamun kana rutinan sok make sarung kari-kari ayeuna mah abah bade ningali mubalighah geulis. Eta abah meuni make celana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Itu banser atuh rek seueur mah ulah dipilok. Ibu-ibu angkat kana pangosan rajaban sareng kana rutinan meni beda geuning sama dina tampilan. Biasana lamun kana rutinan ibu sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah dina rajaban di hidayah leuweung jadiin da bade ningali tepakan hadrojem genyering eta nini meniningkap make celana legging. Teu ingatkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing bareng dikoet kucing eta nini make jika tetepakan anu ngaraheun dia cari cing wae jika nu kurang nyusu Bu yuk orang hariring deui mapai jalan ngajugjug itu teu karasa capena sabab make kendaraan. Cek ka dieu ngange mobil henteu ngange motor aya nu ngange aya nu henteu aya nu lompang aya eta ibu nu marapah nu naik motor diburuhan teu ku kepala desa di bensinan motor ibu jeung bapak. Ibu teh geuning lamun ngemut mah asa merasa dirugikan ka dieu teh teu diburuhan teu dihadiahan dahareun ge teu kabagean tapi insyaallah semua jemaah tidak ada satupun yang merasa dirugikan sabab Allah tos ngahadiahan kebanggaan ke ibu jeung bapak nu init kana pangajian sakur langkah kaki ayunan tangan ibu jeung bapak Allah tos masihan hampura dosa. Alhamdulillah. Matak bade naon kana pangaosan nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman rejeung pangampura dosa nu karasa teu karasa sok sanes ibu karosna salira panas kacida kesan masuhan kana salira ibu jeung bapak tapi ibu insyaallah bahagia karena dosa ibu jeung bapak satu langkah demi langkah akad kana pangaosan Allah masihan hampura dosa. Ya Robbal lengkah kana ngaji mah ibu bapak bakal jadi ibad bantuan kepatna jadi ibad diukna ge jadi ibad nundutan cek saha coda atuh meni calanga nunutan jadi ibadah gimana mangi hadis jeung dalilna eta ngacaprak Bu ibu tapi yakin ibu kunaon tiasa angkat naos ayeuna secara lahiriah ibu ku panitia teu dihadiahan ku para warga ayeuna eceut teu diburuhan jeung teu dijajanan tapi nu dipalar urang ka dieu bade naon eceut nu ngadorongna teu aya deui iwati urang gaduh rasa mahabbah naon ari mahabbah nyaeta CINTA hijikeun sing tarik rasa cinta so pada arapaleun nu tengah we teh curig TV wungkul deui ibu nu dimaksud cinta na pelebah dieu ka saha urang ngaji ayeuna cinta nu keur diperingati kurang sadayana Isra dan Mi'rajna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibu cinta ke Nabi Muhammad? Tong asa-asa meskipun ibu gaduh salaki udah sudah punya suami, yakin salaki mual mata kamu komodai pasea cinta ke Nabi Muhammad? Hari ibu cinta untuk ke Pak RT? Bapak, saya bertanya, jawab Bapak. Lamun pamajikan Bapak cinta ke Nabi Muhammad, Bapak cemburu mual? Tuh, mual, sungguh tidak punya perasaan sih eta mah. Saking pamajikan Bapak cinta ke Nabi Muhammad, setiap ayunan tangan, setiap langkahan kaki ibu di bumi teringalikeun kacapek lisan toleh macakeun kalimat sholat. Bari mah pene budak saur ibu teh, oh Muhammad ya Habibi, oh Muhammad ya Habibi, oh kasihku ya Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Saking ibu rindu, saking ibu cinta, bahasa teu aya deui nu kaluar, oh kasihku ya Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Kayaknya muan ku salaki di amak mual, jujur di amak mual, pasea mual. Ajaran nanti ece balik ke dia, bari mepene budak, oh Muhyiddin. Ya Muhyiddin, kanyawan ku salaki pasea, pasea di amak. Bisa jadi bahwa ibu dicekek ku salaki. Bari mulak cangkeng, ari sia teh rumah tangga teh jeung kuring jeung si Muhyiddin. Ono ece, tapi aneh cinta ka Nabi Muhammad. Suami ibu teh cemburu, suami ece ayeuna teu pasea. Alatan ibu seueur maca shalawat nu aya salaki bangga, bahkan pamajikan diusapan ku salakina. Alhamdulillah mamah, radang rajaban tahun ayeuna mamah teh makin cinta ka Nabi Muhammad. Toleh mau shalawat turun maca shalawat, sing kabarokahan bapakku maca shalawat mamah, isukan bapak dibere sapaat ku Kangjeng Nabi, bahagia salaki cek. Cek. Oh cek. Cek. Cinta ibu ka Nabi Muhammad beki namahan beki ngurangan. Bagus. Cinta ibu ka salaki ayeuna beki namahan beki ngurangan. Bagus pisan. Naon atuh da bogoh geus karolot kieu macam. Salaki bareto kasep teh bogoh eceuk karena kasepna. Ayeuna mah da geus teu kasep kasap nu aya. Sok kuatir komo geuning salaki rek ini ka sawah teh Gusti. Boro-boro ginding, boro-boro gaya, boro-boro kasep. Suku jebrag, tongong hidung, kuntuk koneng. Salaki jam genep ini ka sawah mangul naon ece, mangul gagangna, mangul dorana dapat cuna mah ditukang. Yakin akak pamajikan teh geus daya cinta, tapi melepas dengan kata bahasa anu mata ngareunah kana hati salaki. Dicemcerikan salaki ece ngorek init ka sawah. Ya Allah hampura abdi. Ningali salaki teu tega unggal kue init ka sawah batur. Rumah tangga teh Gusti juga nu teu barokah 20 tahun rumah tangga jeung manehanana abdi mah teu boga sawah sakota-kota kaca. Ieu mah unggal kue buburuk di sawah batur bari kadang anti anyuk burukna oge. Ya Allah abdi teh meureunang sok unyak anyuk ka Bang Emo jadi teu barokah. Aya nama abdi teh bade tobat ka serajaban mah Gusti salaki menuju ka sawah abdi bade ngamparkeun sajadah bade salat duha 2 rakaat. Tuluy ece ningali mata batin ka salaki kabayang nu keur macul di sawah batur. Ka salat duha ngangkatkeun pandangan Allahumma ingka dari rezeki bisa ma'ipan silmu. Ya Allah lamun salaki abdi rezekina di luhur langit kene turunkeun ya Allah. Barokah pamajikan solehah ngaduha ka salat duha. Salaki ibu di sawah batur ngadak-ngadak keur macul ka tinang kalapa. Wa ingka bil ardi farisku ya Allah. Lamun salaki abdi rezekina di jero tanah kene kaluarkeun ya Allah. Kudu kitu eceung istri solehah mah tingali Siti Khadijah bojona Kangjeng Rasul seep duniana seep hartana padahal seperti lu Mekah mah eceung dunia nu Siti Khadijah milik mantena seep diperjuangkeun kamu berjuang mengebela agama. Bu, makanya ibu jadilah awewe soleh, ulah sokor,
red hareupeun salaki tong sok jamedud tong paketut tarimakeun syukuri nikmati anu salaki mere duit 2.000 sapoe alhamdulillah 5.000 saminggu alhamdulillah salaki 3 bulan usaha teu balik-balikina atoina kalau kausar da salaki teh teu pae jeung jigana innalillahi bisa kapae salaki Bu Ibu ya Allah pantes tas raja mante ece teh menjadi wanita solehah balik salaki di kebon balik salaki di sawah ece uih ngaos mencintai suami sepenuh hareupeun salaki teu baketut teu jamedud tapi ibu-ibu solehah mah wanita solehah mah hareupeun salaki teh daek ngadangdanan diri ngadangukeun obrolan salaki ibi lain ngadangkak masih eta mariwuh ngadangkak sakieu loba batur atuh sing aya ka era geus salaki liwat ka dinya rek kumaha tuluy kieu merencek salaki teh euy itu aya bakakak hidung aja sok ibu aneh bin ajaib tapi nyata itu anugerah ti Allah rasa mahabbah cinta urang ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal tidak pernah bertemu padahal tidak pernah berjumpa tapi kenapa rindu semakin menggebu-gebu cinta semakin membara beda jeung ka salaki ece beda jeung ka pamajikan bapak beuki kolot ece beuki kolot pamajikan akang lain beuki bogoh da salaki teh ningali pamajikan teh kalah aneh malam jumaah teh kalau dipelongkeun lain dikekepan Gusti ya teh pamajikan atawa kunti bahwa masa teu kieu pamajikan teh da gulis ya Allah geuning aya nama susu jadi toyang-toyang di bawah nangkarak mirip ceplok nang kuya di bawah ngarengkol keplok dikenyot kalah nyelap nang buntu salaki bingung ieu teh basa urat atawa cilok goang jangan sombong ya ece nu balaleunghar nu boga imah gedong tong sombong ilit ngaji sing akur niat teh ece ngaji picenan ayeuna sifat anu iri jeung dengki hate ece anu kotor picenan da ieu masuk aya keneh awewe ilit kana pangajian datang pangajian kalah pamer ku banda nu teu sabaraha pedah loba batur boga geulang 3 siki ngadak-ngadak gagaro api-api araratkeun aya nu kitu aya kongkorong diamaikeun keluar baju milaraan ka batur dibikeun hante aya nu kitu awas yan baru ka kongkorong aludar sarual bisi penuh umur sok hanyakal ece kongkorong ka karek 3 poe dipake ayeuna geletuh ece maot kongkorong teh milik salaki ku salaki teh dipake kawin deui ya baru dikawin ku salaki teh bala dusok nyamper senang ka ibi mumpung aya kesempatan ece yuk di dieu pasantren butuh ayeuna sodakoh ti ibu jeung bapak makin dilegaan makin dilebaran tong hanjakal lamun ibu loba sodakoh jariah insyaallah bakal salamet di alam barzah tong waka amin amal heula sok kongkorong aludar heula janual bikeun ka Kang Haji Lukman mata abdi mah teu hayang boga emas tinggal ece gaduh geulang ge meuli saeutik ieu kenang-kenangan ieu teh pamere tadi mah salaki teh cenah mah beulikeun ladang ti dieu teh kana geulang atuh hayang takkan bisa dirayu ku salaki ece abdi ge sarua di ditu keur ngadang deui pasantren ece ditambahan deui salaki mah menikat ngarayu kudu meuli geulang abdi mah mikir sok sieun geulang dibelikeun ku abdi ladang ti dieu boga geulang anyar kakarek 2 poe geletuk modar salaki nu atuh mangi geulang anyar ladang ngaji ti dieu tuluy kawin deui mas kawina geulang urang ya bakal awewe nu dikawin teh wau da bala nu dina grup WA maut mah hanyakal geus di alam kubur mah hanyakal geus di alam barzah moal balik deui ke alam dun ceu aya di dieu nu beunghar maot mamawa sawah mamawa kebon mamawa mobil
ditabrak ku mob aya ge nu maot ti kusruk tina mod berarti dunia semua akan kita tinggalkan ulah balaga ceu peda imah gedong sombong imah campung adigung imah luhur kumu luhur naon rek dibawa maot eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang joni ari amal teu rek dikamanakeun geuning maot kalah mah mawan nu batur engke soleh maot mawan nu saha lamun aja maot mawa amal batur moal bisa ngajawab malaikat nu nanya cek malaikat teh man buka bingung amal mah dibikeun ka batur ari aja mawa amal nu batur man buka kamu nanya wah cek malaikat teh bercanda budak keseuri cok tapi ibu bakal aman di alam akhirat bag jadi alam akhirat lamun di ayeuna pepelakan tatanen dan di dunia teh tempat tatanen di akhirat tempat panen melak cabe bakal jadi kompak melak hade bakal jadi hade melak goreng bakal jadi berarti ibu hayang selamat di akhirat gumayot kumaha amal urang keur waktu di alam dunia terang aja gumayot gumantung kapan setiap anu ngagayot pasti sampai sotuluy kan setiap anu ngagayot pasti setiap anu ngagantung pasti itu cicing mah nyuntrungkeun tak batuan masa teh heula tong maka ngurus pikiran anak minyak lantung minyak tanah nu ngagantung matak ngeun cicing maksudna nu ngagantung nu ngagayot teh jeruk anggur lengkeng eta ngagarantung tuh ngagarayot enak henteu nu kitu beda jeung luar teh jeung lobak jeung sampe jeung kentang nu kitu mah tara ngagantung tara ngagayot sabab eta mah lain buah tapi beut aya eueuh di dieu kebon sampe aya aya di dieu sampe aya di dieu kapan curug teh nunjuk ka dieu tuh makanan ngalantungan lisan para ulama para kiai masya Allah taulah ibu jeung bapak dielingan eling-eling dulur ibadah ulah berang penting ulah disina kaburu salatullah sing araling ibu teh ayeuna geus paeh mah geus maot sadana ge sarua ku Allah teh dibeda-beda urang boga imah bertingkat anggar geus maot mah cicing dina jero taneuh balikeun deui ku Allah ka asalna urang diciptakeun ku Allah tina naon euceu tina taneuh asalna mata kula salah engke ge urang teh bakal balik ka imah engke mah da hirup keneh urang nah geuning kalah rek ngalian ari imah rek dikamanakeun kiraha cek maot na urang nu ngaran maot lain mungkin tapi pas borok urang teh sok dipoho-poho si horeng mah ngadodohok maot ngageretek tayatem horeng maot ngadok borosok di poho datang nate merenya oh ngageretek tempo ngageretek kaya tempo salatullah ala toha rasulillah salatullah salam
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hanya kalau ketika ibu terus aya di alam barzah mual biasa ibadah, balik deui ke alam dunia mual bisa. Makanya ibu persiapkan ti ayeuna amal sebelum datang ajal. Sing loba sedekah jariah ami salamet di alam barzah. Tong loba ninggalkeun salat tapi lakonan salat ami menang rahmat. Bahkan salat nu alus jurungkeun salaki ibu sing daekeun ini berjamaah ka masjid mumpung da boro-boro nu hirup kudu ka masjid, anu maot oge anggar akhirna sok dibawa ka makam. Piraku digolerkeun di masjid. Oh apa? Abang masuk ke masjid apa? Masuk. Oh dah, abang mah DKM deket ke masjid jabanya. Bukan piraku ari ka sawah suku dilengkahkeun jauh mampu, manya ka masjid suku dilengkahkeun deket ngadak-ngadak lumpuh. Rek naon anu dinikmati urang di alam dunia di alam barzah. Rek naon anu dinikmati urang ke di alam akhirat. Lamun ti ayeuna urang teu bisa pepelakan ku amal hade, ku amal ibadah luar biasa. Yuk abah langkung semangat. Lamun hujan ayeuna ka masjid tong kalang hujan tinggal make payung. Lamun leueur tinggal makel itu, lamun poe tinggal makel batre jurungkeun salaki mengpung cager sing daek ka masjid. Da boro-boro keur cager wayahna ibu salaki gering ge jurungkeun sing daekeun ini ka dokter gering. Tong digotong ka masjid bubaran heula. Lalieur lamun leueur nganak kitu, lamun poek makel batre, lamun hujan make maksakeun init sae henteu bu alus henteu lamun salaki hujan di payung ka masjid henteu tuna we di luar payungna ujuh ka hade atuh salaki teh moal kala salat kaleng celawe nyenyekelan bismal benar dituluykeun geula jeung nu karot salaki mah. Atapunten Pak RW, warga-warga takut nama ibu-ibu ya kudu dirarukiah ya. Kadenya ece yuk murang kali didik ku agama kaya deui ibu kajabi jalan keluar budak pasantren ke di aya pondok pesantren hidayah teu heuh betadiin mudah-mudahan sing langkung majeng sing langkung seueur murang kali santrina akang haji sakulah warga mudah-mudahan disehatkeun dipanjangkeun yuswana. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayan. Cok ngalunah dihanap tapi mah kita tadi bari can cai-cai can datang langsung kita ka dieu atuh. Mun hatur nuhun ieu tos masih yakul sareng jeruk nipis pucuk ku abdi moal dileueut da ieu abdi inget ka budak abdi ngirim teh karesepna mata keresekan wae. Cipaja jalan kami hibul malikupat di abonan pepejeuh pangiwarang sululah ngupat ka abonan sanes hoyong dipanjangan waktu natos penyekapan buah kaliki mesena di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing ngalobakeun maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan aminan kurang tarik aminan tadi lain ayuna buah kaliki mesena di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan amin atuh sok kakitu sing tarik bantuan ece da abdi teh perlu dukungan dan baik abdi barido teh dibere duit oke asal balik menang amal ece kapan ece derek balari kalam akhirat banyak mau mawahihin kikiwan kantor we nu dibawa mah amal. Mudah-mudahan sadayana nu hadir dina ieu tempat dikempelkeun ku panitia syariatna Allah nu ngalengkahkeun sampean urang sadayana dikumpulkeun di bawah tenda ayeuna muga-muga Allah ngumpulkeun ka urang Putajaya sampaikeun ka surga amin ya rabbal alamin. Sakali deui ce aminan buah kaliki mesra di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten panitia abdi masanes ayeuna nyuhunkeun tapi ngemutan. Sabab di mana-mana komot di Karawang lamun balik ngaji dina mobil sok aya beas nu di karungan. Hapunten eta manu atos anu biasa. Cenah di dieu mah teu biasa, nya biasakeun ti ayeuna. Subhanakallahumma wa
an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hatur nuhun tukang salon ieu tos enakeun AA tim grup hadroh di pesantren sami Hidayatul Mubtadiin. AA semoga mendapat jodoh yang solehah. Neng santri carilah istri itu suami anu jujur, anu tanggung jawab, anu gede perhati, ya pilih laki anu gede kan kanyaah. Arenan gara-gara ngadangka si Areli mau yakin nyebut gede nu kitu apa seneng ulah kabawakeun virus ku si ibu jang naon gede nu kitu ayo los teu bisa dipake omanya cenah tapi gede kanya yang didambakan oleh suami dan istri sesama pasangan apa bukan karena dunia dan harta, bukan bahu berbintang, bukan leher berdaki salakit pangkat ke sawah mamnya didadasi. Yang kudambakan pria yang punya hati. Mata bapak nugas gadung istri, tolong hormatilah istrimu, bahagiakanlah istrimu, jangan kau sakiti, jangan kau nodai. Satu kali hati istri terluka, bidadari di surga ikut menangis. Beringkang, loba korban di dia. Sok loba lalaki nu sok molototan. Bapak kecil nyeri hati pamajikan kudu jadi salaki punten Pak bidadari ikut menangis. Pamajikan bapak ngadoa harumnya surga luar biasa. Makanya bapak jangan kau sakiti, tapi pamajikan mah kudu dibahagiakeun. Tong boro-boro dititahan ecek gegerok nyanguk ngepel oge kudu nama eta teh ku salaki. Setuju? Yes. Matak Nabi Muhammad mah tarawatu miwarang ka bojona nu juri weuh komo nuju nyalse ge tarak eceu tapi salaki urang mah beda. Tuturkeun akhlak mulia kang jelema dipanggil istrimu dengan kata-kata yang manja. Ya Humairah, wahai bunga mawarku, wahai bidadariku, jika kang jelema kitu kosok tarace salaki di kitu. Dan salaki gak mikir heula. Makna ya Humairah hidung bari jebrang. Cek salaki teh ya Humairah, wahai bunga jawer kotoku. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.